Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patebang di sareng sim kuring dina channel Dongsun TV Dongeng Sunda Channel. Anu baris aja ngadongeng dongeng Sunda ngahibur pamirsa sadayana anu resep kana dongeng Sunda. Dina waktu saeuna aya dongeng anu judulna Laumari Kaca. Karya Teh Leli Mul. Anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 2865. Hayu urang teras we kana dongengna anu judulna Laumari Kaca. Sok keheul sakapeung mah Kakang Dadang, eta ku sagala teh kudu we aya campur leungeun suku jeung pikiran kakolotna. Perkara kursi tamu, meja makan, tug lomari hias oge kuring teu meunang boga kahayang. Kabeh pamilih apa, kahoyong amah, tipe, kelir, warna jeung pangeusina. Lomari hias di rohangan tamu teh geus dipesen ke Kamang Alhari. Aya kaca eunteng di jerona, biayana 7,5 juta tina kayu jati. Kayak 2 mingguan anggeusna dikirim kana mobil box nu aki karta, ongkosna 500.000. Kiriling gambar lomari dikirim. Kang Dadang unggut-unggutan bangun sugema, biwir sorangan mah kurawed hang seureung ngarasa jengkel. Lomari harga sakitu, naha teu meuli langsung di toko atawa pameran furnitur di emol-emol nu keur ngabanting harga. Kang, nah aku naon meni kudu selera apa jeung amah? Apan lomarina oge bakal dituna di dieu di imah urang? Lalaunan biwir ngungkapkeun katugenah, hayang mah digaskeun meupeus keuyang, tapi pastina bakal ngahasilkeun perang dunia kagenep. Masalahna pilihan apa jeung amah tara salah, beda jeung Nunung. Selerana sok teu level jeung Akang. Geus bae da duit Akang ieu teu nyoceng duit balanja. Jadi kuduna mah nganuhunkeun apal aya barang nu alus di imah. Mag teh kana angen teu level cenah. Nu kumaha nu level jeung manehna atuh? Imah-imah nincak tahun ka-12 banyak aya pisan ajeuna pameka pamajikan teh. Ukur bisa ngarenghap beristighfar, kerep dina hate da ari kahayang mah ngabsen ngababasan nu teu pikageunaheun. Cunduk waktu ninggang 2 minggu, jo lomari kaca gede, meakeun lahan rohang tamu nu ukuran minimalis. Rageuyeng pindah ka deukeut meja makan, teu jadi lomari made in Mang Adhari, mapag jeung dipintonkeun ka semah da kalah maturan pribumi. Ngahuap jeung marin-marinkeun dengan sangu kana alas. Jerona aya kaca eunteng, mun dahar sok bari nilik-nilik kalangkang sorangan nu beuki dieu beuki ngeusi. Ceuk salaki mah beungeut oge beuki glow up, dukanya duka bohong, tapi mending percaya we ngarah bagja. Eusi lomari teh gelas hias, guci laleutik, piring gelas, pernik-pernik keur bebekelan budak ka sakola jeung rantang susun. Amah mepeujehan kudu meuli kembang tina kaca, keler kristal jeung hiasan sejena. Teu diwaro ieu sok we rek nyumbang mah ditampi. Geus sabulan lomari mapaesan rohang dahar, kuring jadi anteng ngeunteung mun keur diuk nyang hareupan piring. Beuki dieu beuki ngahajakeun cicing salila-lila bari melong jero lomari asa betah ieu dibandingkeun nongton drakor dina Netflix. Nepi ka hiji peuting, jam 11 leuwih saparapat. Harita asa bayeungyang jeung halab-hab pisan. Kang Dadang can balik ti luar kota, barudak tibra di kamar saperti biasa. Kuring diuk nyang hareupan lomari bari nyekel gelas jangkung di eusian cai asak herang. 1 menit, 2 menit, geuning di jero aya deui kalangkang lian. Lalaki tengah teuuh tapi kasep jeung bersih melong bari imut leleb. Olohok mata simeuteun, nu imut nembongkeun barisan huntuna, teu ngaluarkeun getih siga dina film horor. Sama sakali henteu, tapi da anger we sieun muringkak sabulu-bulu nu napel dina awak. Ngalieu ka kenca katuhu tapi da sidik teh sasaha.
Babacaan sabisa-bisa bari angger panon teu bisa peureum, kalah netep deui nu keur ngajak seuri. Kasadaran mimiti datang, bertek lumpat ka luhur da kamar aya di lantai 2. Sirah dibaguded nutupan awak sakujur ku simut 2 rangkep. Jiah, kalah ngoprot kesang alabatan keur di sauna. Cicing ngahep-hep bari mikiran di mana HP. Hayang teuing nelpon Kang Dadang cenah gancang balik, manik kesel nungguan paratna peuting. Komodina kaayaan bayeng yang dibaguded simbut, luka jam sabaraha kuring sare apa-apa si Aa ngaguyahkeun nitah salat subuh. Mama, ka sakola mekal bentonya, bade dipeunteun ku ibu guru ke dipasihan hadiah sareng bintang. Diturut inget boga citakan lalucu dina lomari. Gebeg deui, alah kudu muka lomari kaca. Kumaha mun aya di nu miluan imut. Nager-nager karep geus beurang ieu, maknya aya jori guanci duha, taya gawe pisan. Lalaunan muka lomari sawadah citakan bento dicokot. Nyitak sangu nu basa ngesakeunana dicampuran agar saeutik ngarah pulen. Neuk tekan rumput laut sosis dibentuk kekembangan jeung ngajajarkeun endog puyuh, jujut hayam jeung wortel polong. Ah, ieu tingali geura, kieu nya. Ih, mah meuni sae, si mawah pinteran. Pasti juara. Mana tuh buruhna? Budak TKB nu awakna bongsor teh nangkep celepot nyiuman kencak atuhu. Budak ditangkep kela-kela nah geuning di tukangan si Aa siga aya waruga nu keur imut leleb. Waruga nu peuting tadi aya di jero lomari nu ngajadikeun awak asa direrab nepi ka kaluar kesang badak kesang leutik. Luak liek deui si Aa nangkep ae-ae. Nah siga aya leungeun lian nyampai dina tak-tak. Tuh geura, malahan sorang ngaharewas geget. Pinteran ngurus rumah tangga nunung mah. Peureum bari kidag budak ngalepaskeun tangkepan bari melong semu hemeng. Mama kunaon siga nu sieun ningal jurig? Ih henteu. Sakola sareng saha? Papah can uih geuning. Hayu ku mamah dianterkeun ditungguan nepi ka bubar. Ulah suga budak alit wae, mah tos dewasa. Budak teh teu apaleun indungna keur borangan, rek cicing di sakola nepi ka jam 11 ngarah regreg, bae kesel jeung taya gawe oge. Panto di kuncian ditunda dina handapkeun pot, bisi Kang Dadang datang teu kudu buru-buru balik deui. Di sakola duduk teu tenang da beuteung kalah nyalegit, WC sakola tepi ka betaheun, duh kudu balik kaya kieu mah. Bismillah. Motor ngabiur muru imah, alhamdulillah geuning aya mobil salaki parkir. Panto ngaremplong kabiasaan mun asup tara nutupan deui. Kang Dadang keur muka tudung saji. Gancang disampeurkeun leungeunna diranggem dicium pipina jeung bibirna oge teu kaliwat. Nganduk kumaha cek rarasaan kuring aya nu melong jeung merhatikeun ti tukang. Kang Dadang ukur nyengir bari ngariutkeun irung. Tumben sunsunan sono nya, hoyong. Henteu mules. Ditembalan bari mangprat muka lawang ka cai. Di cai ngahulang deui bingung hayang nyari tangan kuriak teu dipercaya. Panasaran, mending dibudalkeun. Kang, lamari teh didamel ku saha wae? Nya ku Mang Ad Hari. Bahana jati asli ti Indramayu. Kusaha meserna? Dikirim cenah ku barayana supplier jati petingan. Ari kacana? Tah kacana mah tinggal aki nu aya di kamar geuning. Nah kaca heubeul maksudna? Nya, tapi pan kualitasna super, jabaya peunteun sajarahna. Bapak pesen cenah kudu aya ditinggal nini nu napel dina parabot urang ngarah barokah. Barokah mah ngabagekeun harta ka anak yatim. Barokah ngamumule ditinggal kolot nunung. Tapi Kang, nunung sieun. Sieun naon? Sieun kaca lomari. Pedah pas ngaca nunung aya kerutan jeung kokoloteun. Henteu, ngan asa aya kalanggang lian pameukeut tengah tuwuh kasep. Nunung masuk saliwang, sagalur pa dicaritakeun bongkena sok nyieun carpon horor di Facebook. Muhun Kang, aslina wengi oge aya. Kang Dadang kalah meureun deui, matot leungeun ngaharewas bangor. Mending sosonoan cenah tibatan mikir nu lain-lain. Lomari angger aya, kuring oge beuki dieu mah beuki wani. Malahan dirasa-rasa aya batur pakumaha najan teu bisa babagi carita. Ukur imutna jeung pelongna nu matak tenang, keur keheul kasalaki atawa mitoha,
cicing hareupeun lomari. Sok jol we gigireun maturan bari asa ngusapan punduk. Duka saha jeung ti mana teu hayang apal jeung nanyakeun nu jelas. Mun teu nembongan ayeuna mah kuring nu sok neangan jeung nungguan embung kaleungitan. Cag pamirsa sakitu panginten dongeng nu judulna Lomari Kaca. Karya Teh Leli Mul. Ieu dimuat dina majalah Mangle nomor 865 nyaeta nyarioskeun Teh Nunung anu dipangmesakeun lomari ku carogena lomari kaca. Tah eta teh kacana ditinggal sepuhna janten tiap ngaca sok aya jirim pameget tengah tubuh kasep saurna teh. Sakitu we panginten sistem goreng nanti sakepi hatur hapunten bila kakirangan sareng kalapatanana diantos di video salajengna hatur nuhun parantos ngadangukeun Dongsun TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.